ulah poho tablem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sepang Baraya lembur kuring ayeuna abdi sareng rekan-rekan sareng tim lembur kuring bade ngaprak ka nu disebatna leuwih leungsir supados leuwih jelasna keadaan leuwih leungsir ayeuna kumaha hayu urang tuturkeun wae ka leuwih leungsir ka TKP. Ayo mangga tuturkeun. Para wargi lembur kuring kusabab di tengah perjalanan aya salintas pikiran bahwa orang bakal ngalintas ka hiji tempat atau bengkel ya, anu mana bengkel ye urang jujur urang datangan urang ningali kaseharian Kang Sibo nya nu aya di bengkel sampai urang ngalaksanakeun perjalanan langsung ka Heli Leungsir. Ayo tuturkeun terus videona, pantang terus channel Lembur Kuring. Yuk. Margi lembur kuring ternyata ngeprengna teu jadi kosong bengkel kan aya anu muka tetapi sarare keneh si anu begadang penting teh ampura ya tadina rek kunjungan langsung sidak Kang Sebo kosong tadina rek nyeun kejutan gitu tah ka bengkel Kang Sebo tapi ternyata teu aya anu aktivitas teu nya di payunan SD tapi waktu dipromosikan barangkali atau bisa wae wargi anu aya di wilayah Kecamatan Pondok Salam Bojong Maneasa anu melintas ka wilayah ieu di dieu aya bengkel anu siap menerima reparasi kendaraan anak tanapi servis gitu nya dipromokeun ya Kang Seboye anu tadina abdi bade ngayakeun sidak tadina mah gitu tah ieu teh karencangan nuju sakola SD kapungkur di sakola SD ya SD Kampung Dayan hiji ya itu tapi di Bungur Jaya di Bungur Jaya teh memang kapungkur mah itu SD itu disebat nanti impresnya impres sekolah impres sur alumni ti dieu mungkin lah di video-video selanjutnya urang gali deui urang keluar deui lumayan sekolahan SD tapi nama ulang supaya ke non yang kolongan waktos lamun cek pembawa acara urang lanjutkeun wae ka leuwih leungsir tambah penasaran kaayaan leuwih leungsir anu ayeuna gitu. Kumaha ka mana jalanna? Sok lanjut terus panteng terus channel Lembur Kuring. Lanjut.
Mitra ilmu kuring, alhamdulillah tadina arek aya prank gitunya sidak langsung ke bengkel Kang Sebo usabab ternyata tuh berhasil. Nah akhirnya alhamdulillah orang bisa berkunjung ke rekanan orang kawan orang Kang Tehong Kang Tehanana sareng Kang Rahong senior sim kuring gitu ta anu mana oke orang non bisa berbincang-bincang lah saeutik dah arek masalah leuwih leungsir arek masalah TikTok soalnya abdi nguping informasi Kang Tehong teh anapi Babah Alpin teh ayeuna teh keur menggeluti dunia TikTok gitu tah. Urang kali saeutik melah gitunya. Tambah penasaran, hayu tuturkeun terus channel Lemur Kuring. Yuk, mantap. Assalamualaikum. Duh, sehat, Mbah? Alhamdulillah. Aduh, syukur alhamdulillah. Sok cari. Ayo, nuhun. Hah? Tina PJB. Taweh heula tiluan heula we. TJB. Sebelah mata. TikTok Jawa Barat. Ke TSPI pancen meluncur ya. TikTok sahabat Purwakarta istimewa. Can terus karek TJB tuh. KPB can. Kamu Tidak pakai aja nah. Gua pakai Pak. Para wargi channel Lemur Kuring alhamdulillah sim kuring sareng rekan-rekan di Lemur Kuring tim Aprak ditampi di non kediamanana Bah Alpin ya mana orang di dia orang bercerita lah tentang kegiatan keseharian masing-masing gitu terutama Bah Alpin anu mana Bah Alpin teh kuring ngadang rumah gitu anjeunna teh sedang menggeluti dunia naonnya dunia hiburan TikTok terutama gitu tak tanpa mengurangi rasa hormat ke Bah Alpin orang bertanya we langsungnya ulah penasaran gitu sebelum orang ngelanjutkan ke perjalanan ke Leuwih Leungsir gitu. Turun Bah Alpin ditampi ya kadongkapana sim kuring sareng rekan-rekan tim Aprak di Lemur Kuring gitu nya sakedik seurna abdi hoyong terang lah urang ngobrol gitu tah ngobrol santai gitu tah ya urang gabungkeun non kolaborasi antara anu digeluti ku Pak Alpin sareng ayeuna ku abdi digarap sareng tim Lembur Kuring ya mudah-mudahan kapayuna urang sadayana sukses kapayuna amin atuh enggak Pak Haji Pak Alpin nah orang cerita tentang ieu kumaha gitu supaya ya abdi meureun nyupot gitu ngadukung karena kegiatan keseharian Bah Alpin gitu Bah Alpin ya itu meureunan kita urang saling lah urang majukeun terus dunia hiburan per TikTokan dan per YouTubean gitu bener teh wargi Lemur Kuring ras paling ngahok we santai kalem ulah pergi so mari serius ya na serius wae emang ulah ya emang minum heula wargi aduh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkannya Abi pendiri grup di PJB PSPI 11 bersaudara dan beraliansi ngaliansi 300 sampai 2200 aliansi. Alhamdulillah di TJB entos launching kaosnya kaos TJB TSPI TKPB TCP anu berbentuk sadayana Purwakarta sadayana ngangge aya Purwakartaan sadayana TJB TikTok Jawa Barat TSPI TikTok Sahabat Purwakarta Istimewa TCP TikTok Komunitas Purwakarta sadayana ngangge Purwakarta
da soalna abina kan orang Purwakarta gitu nya. Purwakarta istimewa. Purwakarta istimewa ngangena sadayana Purwakarta sadayana gitu. Sampai ayeuna alhamdulillah tepikeun ka 1.200 anggota 1.200 di Purwakarta. Luar biasa. Nah, merenang abdi teh di 11 grup teh abdi teh ketua umumna insyaallah Desember aya kopdar di Cikarang. Luar biasa, mantap. Kopdar di Cikarang nu pertama di kopdar di Cikarang alhamdulillah abdi ka ondang gitu ka itunya. Ka Cikarang alhamdulillah. Ya mudah-mudahan lemur urang bisa ngamajukeun lemur urang tina berbentuk walaupun ieu hiburan tapi urang majukeun lemur urang lewat TikTok gitu nya. Mitra lemur kuring ternyata Babah Alvin orang yang luar biasa. Jadi tanpa kita sadari ayeuna berpotensi oke di bidang ini, bahkan sampai dengan tingkatan provinsi Jawa Barat, utama-nama kabupaten gitu Purwakarta istimewa ayeuna bisa hieun hiji organisasi anu memang ya memang naon positif lah, yang ukuran di dunia hiburan mah ayeuna bisa ngabangun. Mungkin ya perjalanannya pasti non memakan waktu butuh proses yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih dan ujung jempol buat Bah Alvin ya di bidang TikToknya gitu ya, simbolisnya. Oke, hatur nuhun. Ieu saurna Bah Alvin masihan cindera mata ya di TJB TikTok Jawa Barat. Mudah-mudahan konten-kontenna leuwih majeng deui kitu nya, anggotana leuwih non langkung seueur deui gitu tah. Ieu anjeunna masihan cindera mata kangge tim ngaprak lemur kuring gitu tah. Sabab aya nama kan kolaborasi gitu tim ngaprak lemur kuring sareng Babah Alvin. Nu ternyata nya setelah kurang digali mah geuning aya nu naon tingkat Jawa Barat, tingkat kabupaten gitu. Mungkin ya mudah-mudahan selanjutnya lebih meluas lagi. Di tingkat nasional lebih meluas lagi gitu. Amin. Ayeuna teh Babah Alvin teh naon bener-bener keur ngahirup-hirupkeun dunia hiburan di TikTok lah gitu tanya. Sukses Babah Alvin. Amin. Nya kapayuna sing leuwih majeng deui lah gitu. Iya Ari naon nu tadi teh aya ieu mah TJB ya TJB terus TikTok aya Jawa anu Barat TSPI gitu TKPB gitu TKPB aya TCP aya 11 bersaudara pokokna mah nyanakna tina Purwakarta sadayana. Eta teh kangge ieuna anu janten anggota-anggotana eta kedah gaduh persyaratan atau napi kriteria tertentu untuk itu yang utama itu Pak, utama persyaratan di TJB itu banyak persyaratan semuanya yang di grup Babah Alvin itu banyak persyaratan yang paling pedes persyaratannya. Maksudnya pedes kumaha tah? Pedesna kieu nya. Rada penasaran aya pedesan. Lamun di TJB mah khusus orang Jawa Barat tungkul. Khusus orang Jawa Barat tungkul. Temenang orang-orang luar temenang di TJB mah khusus Purwakarta, Bandung, Tasik itu yang penting orang Jawa Barat biasa asup TJB. Gitu. Upami TSPI mah khusus Purwakarta sadayana. Gitu. Tapi mencakup oge meureun anu TSPI mah tiasa ngiring anggota di TJB. Tiasa gitu. Upami nu TJB mah belum tentu tiasa, da mangke meureun nu TJB mah kana aya nu Tasik, aya nu Garut gitu moal tiasa di TSPI ya, eta mah Purwakarta istimewa khususnya gitu. Berarti upami kangge salajengna mah hoyong aya organisasi anu tingkat nasionalnya kedah meureunnan ngabuka persyaratan lebih eta nasional gitu. Mudah-mudahan majeng lah gitu. Amin. Sapertos nama perpinjangan sarang Babah Alvin mah dicekapkeun sakitu ngari urang kan gaduh kene PR. Urang ngagali tetep kisahna atanapi urang ningali kondisi leuwih leunsir nu ayeuna mumpung ka dieu, mumpung aya nu maturan.
kurang ajak sekalian Abah Alpina kumaha mah Ya, Mang. setuju Setuju. kurang kali itulah kurang siap. dengan pemandangan gitu Ya, nya ya. sok wargi lemur kuring tuturkan terus channel lemur kuring turun terus video na nepi kangeus urang ka leuwih leungsir hayu. Alhamdulillah para wargi lemur kuring dia tim aprak anu didampingi ku kersana Abah Alpin sampai lugi ke tempat nu dituju anu mana di dia kuring bade menguak kisah sakadiknya kapung kurma sanes sahur hungkul kapung kurma di dia teh aya saung agung saung Pahaji Hanan nu mana wah pokona saung indungna lah saung panggedena gitu saung agung di dieu teh yo pelataranana nanging nama tos teu aya mau aya cor-corana hungkul nama saungna janten sageung kieu hungkul kapungkur mah aya naon panginepanana gitu saung agung di dieu teh nu bade naon nu caket ka leuwih leungsir teh gitu. Bah, Alpin keterangan ya bahnya di dieu teh saung agung gitu kapungkur mah. Bang agung-agungna itu saung itu itu di namina sawah lega itu Bang agung-agung. Itu saung Pahaji Hanan kapungkur. Bahkan pamoean di teh nya lagi ngajemur pare gitu tah. Agung gitu ya. Juga saung nang gitu. Ayo orang lanjutkeun deui ka leuwih leungsir. Para wargi lemur kuring, alhamdulillah itu nepi ka tempat anu ditujunya, ka tempat tujuan mana tempat ieu anu disebutna sawah lega tanapi leuwih leungsir tuh katinggal kurang perubahan nu signifikannya di lemur ieu, perubahan anu sangat cepat sekali gitu. Perubahan ti leuwih dugikeun ka aya bendungan ieu gitu. Kampung kurma ieu teh leuwih panjang. Bahkan ieu teh di dieu kampung kurma aya akses tetapi karena tangkal itu teh aya jembatan. Jembatan gantung awi nya tina bambu gitu. Eta akses anu menghubungkan dua desa antara desa Bungur Jaya ya Pamundayan 3 maksudnya Bungur Jaya Pamundayan 3 anu menuju ke Ciawi Kali Kecamatan Wanayasa ya. Tapi nama akses eta teh jembatan teh tos teu aya. Kumargi aya pembangunan bendungan ieu, bendungan nu kangge PLTA upami telepatna nya. Abdi nguping informasi mah kangge PLTA. Aya perubahan anu aya di leuwih leungsir sementara ieu kurang tinggal deui leuwih jauh tentang leuwih leungsir. Ayo lanjut terus, panteng terus channelna. Videona dilanjut. Oke. Power lampu bakal viral.
Mitra atanapi para wargi lemur kuring ayeuna abdi tos dugi pisan ka lokasi anu dituju anu mana leuwih leungsir kapungkur tos benten pisan sareng leuwih leungsir anu ayeuna anu nampak ya pembangunannya pembangunan tangge PLTA saur teh bendungan gitu ta mungkin sakedik seurna Alvin gaduh kenangan di dia tah waktu sakola mah abdi teh sok kabur ka dieu hayang guyang gitu mangga leuwih na teh raoseun aya tajuk di dinya teh di saacan dugi ka leuwih teh nya aya jembatan jembatan Awi gitu tah jembatan gantung tapi anu mah tos kieu ye lokasina teh anu mah tos berubah gitu tah itu kan boga naon aya cerita-cerita tentang leuwih leungsir gitu tah Alvin pokokna mah seur kenang-kenanganna di dieu mah nya ya kenang-kenanganna di dieu kapungkurepan di deta aya tangkal naon mangu naon gitu kan segala buah-buahan ya buah-buahan gitu tapi geus aya na kieu nya kumaha deui nya tapi alhamdulillah oge gitu nya aya perubahan gitu kan mungkin gitu sa etana aya sawah aya naon kan aya mah teu aya gitu kan paling dia teh aya sawahan ya ngapungkur sawah itu sawah tajuk gitu kan di dinya teh ya kan di dieu teh kapungkur teh jembatan anu pertama anu arah ka Bungur Jaya desa Bungur Jaya sareng desa Ciawi tali itu kan ieu nu pertamana gitu kan ya pertamana, akses utamanya akses utama gitu. memang merenang kapungkur mah jembatan eta teh adalah akses ekonomi antar lemurnya janten nu icalan es di Ciawi tali ka Bungur Jaya atanapi nu icalan peuyeum nya icalan cau di Pamundayan atanapi di Bungur Jaya ka Ciawi tali oge aksesna teh ka Pungkur mah ka dieu mun da eta teh jembatan teh sanes hiji di dieu hungkul ka Pungkur mah saacan aya transportasi anu memadai mah di wilayah Pamundayan 2 oge aya jembatan anu menghubungkeun nya ka desa Ciawi tali teh Nah mitra atanapi wargi lemur kuring sakedik tos ngulas tentang leuwih leungsir ieu memang kenangan masuhur di dieu teh tapi emang sanes bade nyarioskeun kenangan tapi bade ningali keayaan leuwih leungsir anu ayeuna gitu tah leuwih leungsir anu memang geus berubah gitu anu kapungkurna tina panggoyangan atanapi kaulinan barudak komo abdi nuju sakola gitu tah ayeuna mah tos janten bendungan ieu teh mungkin program pemerintah mah nya sae mungkin begitu nya ieu teh kangge kamajengan lemur oge gitu tapi saat acan urang ngulas karena masalah bendungan Kapayuna gitu asa kurang tinggal heula ayeuna manawi wargi lemur kuring anu nonton video ieu gaduh kenangan gaduh naon sok di komen urang ramekeun di share di subscribe like ke channelna lemur kuring mantap yuk urang tinggal di pemandanganna ka paling luhur masih kene aya hiji tempat ulaseun nyata sesa-sesa rawayan gantung pengganti anu leuwih leungsir kapungkurnya. Kapungkur mah rawayan gantungna titikna di leuwih leungsir di Palihandap. Ayeuna mah rawayan gantung teh atanapi sasak gantung teh anu tina awi bambu nya.
ayeuna di paling luhur. Tah urang tingali kondisina ayeuna masih di Leuwih Leungsir, masih di channel Lembur Kuring. Yuk teruskeun lagi, lanjut balik. lumayan capek anu ternyata henteu sia-sia urang datang ka dieu teh, tapi kondisina geus mengkhawatirkan pisan. Aya sesa-sesa jembatan gantung anu memang kapungkur diangge aksesnya pengganti jembatan gantung anu aya di Leuwih Leungsir. Ieu masih kene di naon disebat teh upami Sunda mah pundukna Leuwih Leungsir gitu. Biasa katinggal kurang masih kene aya sesa-sesa jembatan gantungnya. Terus mengkhawatirkan pisan gitu. Oh ima tos total pisan sama sekali upami teu ngange tamang mah gitu naik ka luhur meureun mentas teh gitu tah. Mudah-mudahan aya perhatian khusus kangge naon perjalanan ekonomi naon penopang ekonomi atau napi jalur alternatif akses nu tercepat dekat kangge naon pedagang gitu, pedagang-pedagang anu biasa berkeliaran di dua desa gitu. Magi kan kami akses ka ditu mah nge motor tebih ka Pondok Bungur panginten langkung kana 4 kilo langkung gitu tah. Mudah-mudahan aya perhatian khusus kangge memperbaiki akses ieu nya gitu tah. Panginten kangge penelusuran ieu mah sapertos mah dicekapkeun kangge Leuwih Leungsir anu ayana di Pamunayan 3 nya atanapi di Sawah Lega nya. Tadi ka saung pahajianan tos kalakon keur sakola kabur tos ka Leuwih Leungsir teh gitu. Pointen eta anu diulas ayeuna mah. Masih lanjut sakedik deui urang ngalajengkeun kana perjalanan pulang ka Babah Alpin lagi ya. Oke. Alhamdulillah saparantosna tina penelusuran Leuwih Leungsir tadi tos rehat sejenak nya ngahilangkeun haus dahaga ngaropi tadi sareng kersana Abah Alpin anu akan selalu eksis mungkin ka payuna jeung hatur nuhun pisan Abah Alpin tadi tos dianter ku kurusukan ka Leuwih sareng deui hatur nuhun pisan ka tampi ku abdi nya Abah Alpin masihan Cendra Mata kangge ulang tim ngaprak ya Lembur Kuring kenging hadiah di Bah Alpin ya PJB gitu. Hatur nuhun Bah Alpin, abdi bade pamit wangsul margi aya kena bujengan di SIM Kuring. Ya para lagi Lembur Kuring rupina video kangge dinten ayeuna dicakapeun sakitu dina penelusuran Leuwih Leungsir dicekapkeun dibikeun ka ieu pisan mungkin lahir payuna urang gali deui kisah-kisah anu aya di Lembur Pamunayan khususna kangge diungkap atanapi ditingali kaayaan terkininya gitu. Dicekapkeun sakitu di pribados sareng rekan-rekan ngaprak tim Lembur Kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.